tobat abdi tekiat mandangan tunggana diri lahana teu aya daya hirup ke di sabtu batur manis hirup ke di sapu batur Pak Haji aya Haji abdi mayuni kalakai babur kabawa ku angin Bapak hajat Ibu hajat aturan kula kaiuhan kahujanan di pandesan Tawis tumapi kata kira tumari makan makadar Saban wanci ulalawi kenapa patena pangeran Madan awet munajat mama takmai Wilujeng mati SD Simpenasih Pak Haji Bapak Haji engku keras baik kapayun mohon abdi Wilujeng mati SD Rancasari ya mohon Wilujeng keras baik kapayun tayungan kaumatna kanu sae kanu awon sadaya tunggal manukna Najan awet pun rajin mah mata jadi garing diri alah Papa Haji mamai anu mana Pak Haji mamai Duh Gusti abdi mana kieu Bapak Haji Gusti aturanan kapayun Duh Gusti abdi tulungan Bapak Ayan SPD pana kieu-kieu teuing langkung sae Bapak Haji Mama anu mana di
sandikna se-Jawa Barat Indonesia ngebuka sekasa jangan kanggo ka papanyi us majalah iya bayang baki mulia kalih papa piki kirim isoda besar ngati mulia karamas kedua nama pemuji Allah ngaganjan tah liat deui ngalametkeun sadaya topi anu sayang ayah moal di antosan teh lian neng topi deui teh liat deui neng topi deui kapayun pere paweng kasasa silih asih jalma utama boga tekan agama boga tekan agama suara kapayun kanggo teh lia kali neng ngopi oke bapak piti Nurang ibadah langkah eling kapangeran tu cara menang musibah kakara elia batu batering kakara elia bertobat jangankeun kanggo ka bapaji kuskula babarang udah kiruan kurang cisumur araya untuk yang dan Roma sanes kara kelakuan ulare sakama-kama geuninganan pamulyani pajingkus ulare sakama-kama pun dipikir salawas maha gua jarina bapak rumah tangga jeung manehna
jangakeun kanggo kasadayana katarima bapakmu Bang salila di rumah tangga gajah baik pipisahan Wilujeng Pak Haji ya. Pak Haji anu ti Cikampung atur nuhun Pak Haji Una. Tos biasanya osan pangulemna. Oh. Ibu-ibu mangga teras bae kapayun kalebet ruangan. nyaah ka anak abah daya soki udang bangsa endas padahal hati tetap sok nyaringan di sarangan ibu entah sesentak abang-abangan tepuku jadi lantaran Bang Kuna semoga itu bapak utang